Bismillahirrahmanirrahim. Wang neraskeun hanca ngalogat kitab Sapinah pasal niat. Paslun ari eta hiji pamisah antara nu atos sareng anu teu acan. Aniatu ari ngaran niat qasdu syai'i eta neja hiji perkara. Muqtaronan barina dibarengan bi fi'lihi ku migawena itu perkara. Wa mahaluha sareng ari tempatna niat al qalbu eta dina hate. Wa talapudu sareng ari ngucapkeunana biha kana itu niat sunatun eta sunat. Wa waktuha sareng ari waktuna niat ingda gosli awali juz'in eta dina nalika ngumbah mimitina juz. Pami niat tudu mina wajhi nyatana tina wajah. Wa tartibu sareng ari ngaran tartib alla yuqaddima eta yen ulah ngaheulakeun si jalma udwan kana anggahota nu baris pandeuri ala udwin ulah manderikeun anggahota nu baris ti heula. Wallahu a'lam bishawab. Paslun al ma'u qalilun. Alhamdulillah. Ayo ngaraos kitab Sapinah.